Tah teuing aya cing sok ieu sanyaho sabaraha eta. Naon eta meteran? Tah ieu tah tidak tadi pan ame kitu tak ame tuk tak tek-tekna ngareuna geuningan. Oh. Bapana itu pang menerken cai. Tuh talang tuh awas caian tuh. Coba sih ya ora ya. Heeh. Deh. Nah, penyang-penyang ting yuk. Nya eueuh si Aka kasa tiiseun ieu teh. Padahal mah tuh di dieu teh saminggu 2 minggu deui mah mihan teu. Geus di dieu reug-reugnya babatur kitu resep. Oh, geus di dieu ngariung ngareuna. Puguh ge. Cing dulur teh resep kitu teu kudu jauh, ai kitu makan aya mah jauh. Kudu urang ngangkleung ka ditu. Heeh nya mana saha ngajaran tani di naon di lembur si Akang gitu di daerah ditu nyobaannya. Lah, mung teuing miten si Akang mah. Jauh ka warung, coba jauh ka batur. Atuh mawa ti dieu dahareun ti warung mah sugan saminggueun. Lain ku masalah teh ku jauh ka batur. Sugan sabulaneun meuli uyah gitu tah. Wang ajaran we mah kae mah eta wang ajaran ditu ini ka ditu. Pokona mah mung. Itu mah jauh ka mana-mana ieu anu. Jauh ka warung. Jauh ka warung meureunannya, jauh meuli asin, meuli uyah mah awa we ka ditu saminggueun mah ti dieu sugan. Mih awet. Tapi nya dipikir-pikir wae gitu asa betah. Marukanan teh itu mah angina ngareurang ngagelebung. Hal-hal kan kira ka ditu na. Yang kewe mah kira-kira meureunnan mun geus panen, tomat ieu buncis geus panen geus beres. Ayo uang ka ditu uang ajaran ka tani. Tanah hama maneh mah sawah-sawah oge meuni kudu ditungguan, moal leungit. Lain bisi leungit kan salah teu kudu dibayar mih aya caian. Kan itu tuh aya caian. Han macak-macaknya na caianna can pinuh. Pan majare kulina tuh berang. Abal atuh keudeuh bisi mangambek. Ya Bang Ulin dah sawana geus sayan. Yuk. Aduh.
Na 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 na. Na 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 na. Na na. Na 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 na. Ai di sisi mah ngareunah kieu we tuh ningali kepelakan rezeki arindahna ya Allah ya Rabbi. Ngaran-ngaran di sisi tidak betah we ngareunah sok sanajan hirup nyorangan oge. Tadi kasana ka budak ka mana nya barudak. Daleh. Kahareupeun teh eta budak leos we ngaliwat. We nahaw dikatukan teh budak. Deuleuh itu maneh lain heug diajar puasa ya mah aduh Pohoa, sahur. ya mah deleh jadi tinggalkeun atuh hayu aduh lah wis nah kitu sik lah ngasaan Itu si akannya keraun eta. Nya teu puasa. budak tadi diganggerekeun teh eta budak apa ya leceng teh eta budak lain heug puasa teu sahur cenah pokoke eta di perenan budak heuh Perenan atuh ku bisi kucing. tadi keur jangkem meureunan si eta lain ngomong-ngomong teh di mana ya teh Biasa we. Kan saudara ieu teh ti handap bari ka babaturan ongko bari nyiar ieu jang binih di jang binih. Bisa jena gitu da itu teh buncis yang budak teh di bawah budak itu barudak di lalebak barudak terarulian meureunna. Lain tadi teh keur orak irik barek menurutkeun cai maksud teh kata mah di tegas-tegas juga si akal cing keur kutuk eta teh kana sosis juga nama ting naon. pan leueuh tadi teh budak teh digareuwahkeun di tempat teh liwat ka dieu di tempat teh kadona rek eta teh efek teh cenah buat cenah da ieu teh sahur cenah ih cing maneh tapi teh dia teh ek di perenan gitu pada ngalun ge digolerkeun di dinya atuh Lain Kang hari bulan puasanya teuing beuteung lapar teuing kumaha nu pocai ge juga cenol atuh juga cincau. Aduh badanna teh komo si ari di imah di imah ningan keur kieu leus kieu na bale-bale kulutruk eta non teh beurit cucunguk dasar eta mah korma we aduh bener bulan puasa mah gitu kan. Itu kan kali cai atuh. barohana mah ceng dikepuk dia dak cucunguk atuh hayang ngareunah eta hayang nyeun bebalean deui tah di dieu tah Sok Kang ini rada leganya kitu nya ieu terelkeun meureun kitu. penting teh sabaraha meter nya kalau atuang meteranana Meter setengah mah juga. ting tah ke daya meteran mang ieu heula nya meteran heula tah geuning aya cing sok ieu sanyaho sabaraha eta Naon eta meteran? tah ieu tah tidak tadi pan ame kitu tak ame tuk tak tek-tekna ngareunah geuningan Bapana itu pang menerken cai. Tuh talang tuh awas caian tuh. Coba sih ya ora ya. Heeh. deh nah penyang-penyang ting yuk la ilaha illallah ting aduh aing ieu alah aing mah nah ceng teh Ieu nyen golodog. yeun ieu tah golodog nyebrot teh ka ditu Akang ngobrol dia ngajak Pan mah aya ora reuwas ulah. Tepeng Eta barudak bukan barudak tadi.
iya datang tunuh barang kieu mah nya datang tunuh beda hayang na teh golehe sari Golernya. Coba angin ya aduh mah gelebuk ieu. pola eta cai pola cai kada teh sugan Oh, bisi eta pada ketinggali serada ngoletrak Katanya di situ nanti tadi. ih kemana ieu senah jeleh ieu dihanap atuh hese ha kenepi Iya, dah salah tuh di belah dia mah, ieu na leutik kayak. Hah? Ieu na leutik Kang, ti dieu di belah dia ieu. Di belah dia ieu. Hese gini ge ngelap. Duleh. Ih. Hese nah gini teh asup Ya karena rarahaonan. Iya, senal mah tuh. Hese Terus? dicopotna. senal atuh Di dia atuh takang ya Allah, tah Ih, gitu. alah. Astagfirullahaladzim. Urang kalai mah. Hanya tuh. Bari ngabuburitan nang urang kabelah kitu tuh, kabelah kula. Rek kamarana Urang kala Kang, urang kala. Kuna yang saya eta mah mah kurang ka dia jalan. Pernah itu tuh. Di dia loba bulutan teh Kang ya. dah di dinya mah tuh kalau itu tuh Punya kalau itu sing Belah ditu. oh belah itu tuh belut mah kan itu tuh. aya urakna ya Buburitan aya ieu tah mah. tuh kalau itu dia mah wahana tuh tong jawane geus eueuh mah sekedar itu mah jeleh keur naon di dinya sugan ka ditu Eueuhan di ditu mah. sok we atuh Ieu mah nyangkut. ieu si beungeut ya ream ka ditu Katineng sumber